Lainnya. Kalau cete sarikan cete. Lain cete. Emang ngabelan Pak Jitimu sok cete. Kamari don cenah Pak Jitimu ngamak tuh Pak Jitimu bager tinggal itu. Tahu itu. Assalamualaikum Lur. Ohang waya red biasanya ngador ini ngador maka di daerah dalam rangka silaturahmi deui silaturahminya ohang waya kemana nama kek pokoknya mah di tempat kurang ya nanti di kabaran nya siap lah pokoknya mah tong kemana-mana tetap di ngador Lur ya karena sih tempat dituju nah itu dan di baranganku iya sih bubur yuyu ya sangrek yuk nanti mengingat soan ya soan ka ngabu ten dek nanya lain klarifikasi artinya soan lah pokok namanya silaturahmi kanu ka haji sepuh nyalah pokok nama haritan pernah ngonang pernah dicarekan ku wing kita kemarin sugan pas naya rumor mamak cenah aduh ayo kalau nyemprotkan nama enak yang tampura ongkol kitunya puasana ke dulu tak usah puasa lebat resep tuh ya guys biasa mah biasa mun eureun cenah puas awak teh ngatuh suasana kampung non balong balong jadi DJ non panggungnya di dia di oh iya nah iya si ganteng ya pulang ke dia ke rumah ke Wina Maju telur kan hari tamat tuh jelasnya kaimana tuh tinggal sedikit yuk iya dia pabrik lupa nah alhamdulillah oh ayo angkat tukang cenah nuju barang kemana ya oh balong alah ayo balong deh masuk gudang Kum
Ini kelak sekedap. Mun, alhamdulillah. Foto yuk. Ayo dipoto yuk. Damang Paji. Alhamdulillah. Damang Paji. Oh. Dipoto ah. Foto ah. Ge. Senang-senang gini, hayang ka dieu. Ka kantorna heula. Luar biasa. Kudu make ieu pan. Si bisa istirahat. Terus mulai maksudnya. Itu tinggal penghargaan anu aya di kantorna. Ieu teh tah. Ya. Yuk. Karena usahanya hebat. Haji Timu. Tinggal tah hasil nu kamari tah hasil menang nyarekan geus aya itu aku nu ngamek nyari kakak nyuguhan aja Timu mah bager tuh gitu mohon ya tinggal nu teu ridho salakina disebut hideung itu tinggal dia malu-malunya lur habis itu percaya habis disangka kahun tuh bae goreng jadi disangka kamari cenah Pak Haji Timu ngamak untuk Pak Haji Timu bager tinggal itu tahun tuh ya eta Pak Haji kamari teh aya nu cenah Pak Haji keur hajat carekan lainnya Kalau ceteh carikan ceteh. lain teh Emang ngabelan Pak Haji Timu sok ceteh. eta Pak Haji Timu eta polisi Sia lamun teu urang kunaon atuh? Mun teu urang tarima kasih bapakku aing sia. sia kunaon sih Geuleuh aing sia saha Haji Timu sia aja saha Haji Timu jadi disangkana nyaan berenang piraku teuing nya ada hari mah teh hari hirup mah lamun nya tarima lamun teu ulah ngambek atuh nyaho gitu jadi nu kasep jeung nu goreng eta teh kodat ki rodat nya gitu jadi lamun anu kasep jeung nu goreng kan ieu nu gorengna kasepna bener lain tarimakeun we nya tarima jadi lamun nya tarima lamun teu udah ngambek ngonak itu tuh sama jeung si itu si metik gitu disebutake si metik si kudu palsu nanti kawas wae ya Allah tuh alhamdulillah hari non silaturahmi apa nya pokona ulah nyebutkeun wah cenah Haji Timu seneng ngamuk ento Haji Timu mah jelas mah hideung aduh ya Allah pakai deui ah punten jabaning tinggali deh enak enak bawang goreng biasanya tara iya nanya nguruyo pokoknya malah jawabannya cenah rek di bahanan 2 bal ayo oke kakak ngon sababal nya pokoknya alhamdulillah Pak Haji Timu bagelnya ke bina-bina ya Allah tenyirikeun nya pokoknya ya tenyirikeun jalma Jaman goreng gitu. Ngirikeun jabe kasep jadi ngirikeun teh gorengna we nya goreng bawang pananya bukan ngomongnya tetap di orang manajemen channel di acara ngador
Alur. Ya di gudang bawang. Gudang bawang nanya. Ayo tuh. Bawang ngungkul. Bahan tadi. Kayak bahan tadi dimakan. Kalau itu kering digiling, diolah.